Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzu fadlin adzim. Shadaqallahul adzim. Puji syukur sumangga urang sanggakeun kadat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan irodatna urang sadaya tiasa ngalaksanakeun salah sawes parentahna nyaeta tholabul ilmi. Mudah-mudahan janten saksi amal kebaikan, amal kasayan kangge urang sadaya. Oge teu hilap sholawat salam sumangga kang sami-sami limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wargi-wargi kaum muslimin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina pertemuan anu ayeuna pribados bade nyandak hiji judul nyaeta tentang yang Allah Subhanahu wa taala baris ngahapunten dina sagala rupi dosa-dosa aranjeun. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum jeung kanyahokeun ku aranjeun saestuna harta-harta aranjeun wa auladukum jeung budak-budak aranjeun fitnatun eta hiji ujian. Wa anallaha sareng saestuna Allah indahu disagigireun anjeunna ajrun adzim aya ganjaran anu kalintang agungna. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jalma-jalma anu arariman in tattaqu lamun mah aranjeun takwa Allah ka Allah yaj'al lakum mantena baris ngajadikeun ka aranjeun furqanan pemisah antara hak sareng anu batil wa yukaffir ankum sareng mantena baris ngahapus dosa-dosa aranjeun baris ngahapus sayiatikum kagorengan atanapi dosa-dosa aranjeun wa yaghfir lakum jeung mantena baris ngahapunten ka aranjeun kabeh tina sagala rupi dosa. Wallahu dzul fadlil adzim sareng Allah Subhanahu wa taala anu ngagaduhan karunia anu kalintang agungna. Ayat anu ka-28 yen ngajelaskeun ka urang sadaya Allah Subhanahu wa taala kanyahokeun ku aranjeun saestuna harta jeung anak teh sebagai ujian atanapi sebagai fitnah. Jadi ketika urang ngagaduhan harta teu bisa nganerapkeunana, ngaarahkeunana, nasorupkeunana eta harta bakal meubet meulit kada dirina. Nya kitu deui ketika dirina ngagaduhan keturunan, anak gitu, boh istri, boh pamengget ketika meureunnan urang teu bisa ngadidik, teu bisa ngaarahkeun eta generasi urang anu disebat putra putri urang sadaya geus pasti entong warajaga di akhirat. Di dunya oge bakal aya imbas kitu nya ka ibu ramana ketika ibu ramana teu bisa ngaarahkeun, teu bisa nungtun ka putra putrina, teu bisa nungtun ka istrina. Sabab naon ari pameuget teh sebagai pamimpin itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ai lalaki teh pamimpin an-nisa ti istrina termasuk meureunan pala putra putrina.
gitu. Saterasna wa anallaha indahu ajrun adzim, saestuna di sisi Allah ajrun adzim, aya ganjaran anu kalintang agungna. Ketika dirina bisa ngaarahkeun ka generasi putra-putrina, bisa nasorupkeun hartana dina jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mantena zat Allah Subhanahu wa taala ajrun adzim, baris maparin ganjaran anu kalintang agungna. Ayat saterasna 28, jalma-jalma anu arariman digeroku Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai jalma-jalma anu arariman, ittaqu lamun mah aranjeun takwa ka Allah, atanapi lamun mah aranjeun iman ka Allah, yaj'al lakum furqanan, mantena baris ngajadikeun pikeun jalma-jalma anu iman sareng anu takwa ka Allah, bakal ngajadikeun furqanan, pemisah mana anu hak mana anu batil. Dirina bakal dipisahkeun jeung jalma-jalma anu garoreng, bakal dikumpulkeun, bakal dihijikeun jeung jalma-jalma anu harade. Ya tapi dengan dasar atanapi lamun mah dirina iman gitu, sareng takwa ka Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal misahkeun dirina tina anu garoreng. Atrasna wa yukafir angkum sayiatikum, Allah Subhanahu wa taala baris ngahapus ti diri aranjeun dosa-dosa. Setiap manusia teu aya anu ngagaduhan dosa. Nabi ku anjeun sapertos Nabi Adam pan ngagaduhan dosa gitu. Komo urang salaku manusia biasa anu teu aya jaminan gitu. Nabi mapan dijamin ku Allah Subhanahu wa taala, tapi urang manusia biasa geus pasti seueur dosa. Ketika dirina iman takwa ka Allah, janji Allah wa yukafir angkum sayiatikum, baris ngahapus dosa-dosa aranjeun. Wa yaghfir lakum dzunubakum, sareng saterusna baris ngahampura tina sagala rupi dosa-dosa anu dihaja, dosa-dosa anu teu sengaja, dosa-dosa tina kabodohan gitu. Baris dihampura ku Allah Subhanahu wa taala kalayan dalil dirina iman jeung takwa, kalayan iman takwa anu sabener-benerna. Allah baris ngahampura ka aranjeun kabeh. Ayat anu terakhir, wallahu dzul fadlil adzim, Allah teh anu ngagaduhan karunia azimun anu kalintang agungna. Insyaallah dirina baris ngaraih anugerah Allah, kabagjaan anu Allah parantos nyadiakeun pikeun jalma-jalma anu iman sareng anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Wargi-wargi kaum muslimin wal muslimat, ceramah singkat anu namanya didugikeun dina surat Al-Anfal ayat 28 dugi ka ayat 29, mudah-mudahan janten pencerahan kangge urang sadaya. Hapunten tina sagala rupi kakiranganana. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.